Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Neraskeun kana hanca kitab Kasyifatus Saja. Syarahna kitab Safinah. Bagian anu kaduana tina ieu lugoh syarah kitab Safinah. Kalayan ngangge versi bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Li hadisin idza ma tabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Li hadisin karena ayat hadis idza mata di mana-mana maut saha ibnu Adam. Saha ibnu Adam murang kalihna atawa cucu cicitna anak-anak Adam in qata'a maka naripa pegat naon amaluhu amalna itu ibnu Adam. Illa min salasin nanging kalawan tilu anu henteu pegat teh mana shadaqatin jariyatin tegasna kahiji shadaqah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi aw ilmin atawa hiji ilmu yuntafa'u anu dialap manfaatkeun naon bihi itu ilmu. Awaladin sholihin atawa murang kali anu soleh yad'u lahu yad'u anu ngadoakeun itu si walad lahu ka indung bapana itu si walad. Wa ana ari kaula wa in kuntu jeung sanajan bukti kaula lastu ahlan eta lain kaula ahlan eta ahlina. Sauru pengarang anu nyarahan kitab Safinah. Li hadza sya'ni kana ieu tingkah wal hali sareng tegasna hiji pertingkahan qasoddu ngamaksud kaula at-tasyabuha kana nyarupaan birrijali ka pirang-pirang ulama. Rijal di dieu anu maksadna adalah seorang ulama anu gagah dina ilmuna. Li afuja supaya ayeuna meunang kabagjaan kaula bi sahabati ku reureujeungan kaula iyahum ka itu rijal. Lima waroda kana perkara waroda anu geus kawarid fil khabari dina hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha man ari saha wae jalma tasyabbaha anu nyarupaan itu si man biqaumin ka hiji kaum fahuwa maka ari itu si man minhum eta sawareh satengah ti itu kaum-kaum. Wa aradtu jeung ngamaksud kaula al-ghaudhu kana neuleuman fi mahabbatihim dina mika cintana ka itu si rajul li syaro pikeun supaya ngumpulkeun kaula ma'hum sartana itu rajul. Li hadisin karena aya hiji hadis. Li hadisil Bukhari karena aya hadis. Ayeuna nu diriwayatkeun nu diangge anu di sanadkeun beh dieuna ku Imam Bukhari. Di hadisil Bukhari karena aya hadis Imam Bukhari. Yuhsyaru al mar'u ma'aman ahabba
yuhsyarru bakal dikumpulkeun saha almar'u hiji jalmi ma'aman sartana hiji jalma deui ahabba anu mika cinta itu siman ka kaula. Wayan bagi sareng sayogi liman pikeun jalma waqafa anu ningalian ieu si jalmi teh ala hafwatin kana kasalahan ayuslihaha kana yen muga ngaberesan ieu si jalma ha kana ieu hafwah teh pami cukurang teh mah lamun saek aya kalepatan atuh lereskeun tapi ba'da ta'ammuli dina sabada ayeuna ta'ammul ngemut-ngemut heula. Nas'alullah ta'ala nyuhunkeun kaula Allah Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Allah ayyubaddila kana yen ngagentosan halana kana tingkah urang sadaya ila ahsanil ahwali kana pangsae-saena ayeuna pirang-pirang tingkah. Wa ayyaj'alana sareng bunga ngajadikeun Allah na ka urang sadaya mimman ka hiji jalma tas'a anu ngajalankeun ilaihi ka itu si jalma saha nasu manusa li ahdil ilmi kana nyokotna ieu ilmu la li hududid dunya lain karna ayeuna arah-arah ngarap-ngarap kana dunya alfaniyati anu raruksak. Wa ai langkung heula ieu Arabna bin nadri kalawan ayana sabab tiasa ningalian ila wajhihi kana zat Allah al-karimi anu mulya bin nadri kalawan tiasa ningali ila wajhihi kana zat Allah al-karimi anu mulya itu wajhun fiddaril baqiyati dina tempat anu langgeng. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam bissawab.